Tah, kebenaran ayah ya. Mendung. Penting ayah mah khidmat biasa. Ayah jam sabaraha? Jam 7-an lah. Oh, ayah. Adi tuh we. Orang kira kayak itunya. Oke we, tungguan penting we. Amat lah. Nah, kemana nak? Tadi ya. Oh, sok. Aduh, aing jalanna oge jeung ieu di amun lain jang budak dah roream ngalah daun saut teh aduh. Naik di mana nya daun sauna ge di luhur di ditu aing ngelabu di aduh pengalaman hirup nih seperi-peri teuing Gusti baik ngawinkeun budak coba kita ngalah daun cau di sararoek daun cau nage ku hileud kuduna kumaha atunya suk deui ngalah daun cau nage nyeri dia aduh suku teh dia mah kudu diurut di ya Allah ya Rabbi pesona ge tinggalin di aduh gimana ngalah daun cau nage kenan undangan anu kawin lanjut kurang jeung saha kawinannya si Nana apa tuh si Nana mana Nana eta nu ti heula geuning orang Cikasungka apa eta jeung eta ngali kabenaran keur ka maneh undangan jeung diundang sagalanya teh bukan duit baik kudu omat teh kudu datang siap amplopna sing gede tong ngomong ngalah teh sigalain kolot ini mah engke mah tong ngalah segera loba mah ieu mah di ngomplok 2000 entong ke mah ari mana ngomongna ari sia tadi teu didengekeun on Sudung teh lila apa reka imah kajar aduh dia dong Non ya. mana nih kadung Ieu teh undangan. undangan saha nu kawin Si Nana itu. emang si Nana kawin jeung saha Jeung si Lulu. si Lulu nu deket jeung si Jamal Heeh. asa teu mungkin urang mah Urang apalagi urang teh betul si Nana. duh karunya si Jamal Udah kumaha ya itu udah hukum karma berlaku nama. Kemarin itu udah nyerihatekeun nih. Udah kemarin si Jamal nyerihatekeun si Nana nya. Geus kumaha deui udah bingung urang sih itu sebenarnya mah. Biar geus kieu mah da wayahna nya. Geus we nama pamikeun we ieu ka si Jamal undangannya. Bener itu si Jamal menete itu bikeun kumaha aneh dong panitahna ge ka mana si Nana teh orang teh embung bikin si Jamal teh itu era euy ongkos jangan nganterkeun mah ditarima ari mikeun undanganna embung duit mah haget komo mun loba gitu enggak mana ge haget sia sok tulungan mah urang itu undangan teh loba 1.800 tambah 200 2.000 urang paket 5 loba nya wayahna we bae dah teu diekeun karunya terus gitu urang balik lagi penting orderan euy yuk siap yuk
Saha? Yuk. Hah? Oh, sugan saha. Sok, nyero. Ada sok. Kebenaran kan dia terbuka opieun di dia teh. Mana mang? Alhamdulillah. Aya naon? Yang nyimpang we kan gitu. Dari yang paket ya orderan gitu loh. Alhamdulillah. Paket naon? Paket kuleman ya teh. Sinana. Yang iraha Tanggal itu berapa? oh, tanggal 7. 7. Insya Allah lah datang. Nawi we kapangan aya umur. Masuk atuh ngaleut. Ya yang punya tampinya. Masuk. Iya. Iya na tuh. Ning ieu heula moangeunna. Naon eta? Donat tuh baca donat. Donat bolong tengah. Heeh. Buka. Lah jika jeung kopi raosnya. Itu pasti ya kopi. Ini di gampang lah. Sok cobian ya raos. Wah. Masyar itu mana gitu? Tapi meser di Bandung. Udang. Udang. Iya ya undangan. Sa. Apa? Ya Sisa ieu teh. baca we. Oh, tuh. Ayo. Ayo nyeuselan dicana ka dieu. Mual, nyusulan saha? Jadi kabogoh ka mana? Baru kabogoh neng mah. Duh, rahat ku dawang asa ditentingan anjeun sakit cup mere harapan nu puguh mah ngageringan gering hate papanjangan. Teu nyangkanya si eta kawin jeung batur. Gusti nyeri kieu hate abi Gusti. Halangan pisan atuh, jeung halangan jalan segala atuh. Kita da di tengah berarti orang nu salah punten. Red ka langit bintang ada ka langit kumaha bulan taya embul nembongan taya pikeun pigubareun bubar hate nu baru Ieu meureun anu disebutkeun karma teh. hate balueung. Loh, waskeun. Murah juga teh kesare di dinya. Piu. Tuh kalau lotor tuh juga teh kesare ampura. Oh, tahu euy. Kitu nya sare di sawah segala teu boga imah. Urang keur niis. Niis mah lain di sawah, dina kulkas, niis mah. Tong ngalonyeng urang keur lalieur Jir, dulu sarua diondang tuh. Berarti kawin bener.
Nya kawin praku sunatan. Tabeng ti saonangan Di si Acil adina si Lulu. kurang teangan we si Acilna. Ayo, Ayo, ayo ayeuna. dukung ayo. Ayo. Nanti pembalanan euy. Ini ngeunaheun. Jang. Euy. Mana di dia? Sagar. Sagar alhamdulillah sagar. Sorangan anu aya tuh. Ieu keur ngeunaheun euy kitu tiis. Oh, pasti dah. Ima tuh enakan udaranya sejuk ini mah. Emang Sorangan asli tadi sorangan. serangan. Engis di mana, Boy? Wis biasa, jeung meo. Oh, Cewek-cewek. di cewek. Nah, hate mau motor, Boy. Oh, digadekeun euy. Kadekeun pake naon kita? Beli kotak. Alah, parah nya. Jadi lompang we urang mah ulin jeung awewe ge lompang we bae rek aya nu narimakeun rek ge bae we urang. Apa teh awewena? Apa? Nu kamari kurang pepangjang urang di sawalin eta. Heeh eta. Oh, si Jumintan. Heeh. Boy, kumaha carita na buat bisa ulin jeung si Jumintan? Yang apa? Kieu kieu tah ceritana. Iya, awewe teh cuk si itu teh kuris kieu euy. Cuminten bok ah. Ngetik. Ah. Ngedering tapi teu diangkat euy. Alah, aya nelpon deui. Angkat ulahnya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Laras ieu sareng Juminten. Nuhun laras iya abis sareng Juminten ari aya sahanya. Iya anu nembe nge-inbox di Facebook aboy. Oh anu nembe anu diinbokan aya naonnya Itu aya anu naon yang ieu we atuh yang telepon yang kenal yang akrab. Oh mangga Dupi Juminten teh Umina di mana orang mana gitu Juminten teh? Abi mau orang Cikancung Oh Cikancung atuh abi ge di Cikancung atuh. Emang Cikancungna di mana? Abi Cikancungna di diskotik di sisi kota saeutik. Terang atuh aya di dinya mah caket sareng bibi abi atuh. Gaduh bibi gitu. Emang sana bibi-bibina? Biarum eta teh kan bibi abi. Oh biarum. Hewe atuh anya-anya lanjut heula dina WA soalna ieu duh baterai abina lobet. Oh mohon mangga atuh urang lanjut teh. Potong diganggu. Urang lanjut di WA we nya. Hayu atuh nya assalamualaikum. Mangga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, gitu boy jadi tanah teh. Oh, cerita nama dina ieu dina medsos. Oh, orang suka medsos. Kumaha tuh? Geus. Gambar gitu. Gak mati ya. Boy rek mana tuh enak? Balik udah geus urang tadi urang ti seberapa mana teh tadi dia tuh bareng. Urang bari meuli eta meuli ale-ale kilu. Dua we nya da mau diduaan urang. Tilu padahal tes itu. Apa itu di imahna? Musuh sonan. Ayo. Boy, urang
si Jamin teh? Wah, ngalungan ke sumur.